ngarah cing ngarah naon cing teh mah kejeng butuh angin dodar gelap ngarah semah kurang panas ku jelema nu nanaonan geura matak jalma lamun hayang hirup tenang piceun panyakit hate ngan lamun jelema hirupna hayang kitu diadu weh gurger weh pasea weh hampura dijawab ku kuring agama nu mana nu nitah pasea wah ibu justru agama mah ngajarkeun silih hargaan Bapak mazhab Imam Syafi'i nusawareh Imam Hambali nusawareh deui Imam Hanafi pek bae bermazhab Imam Maliki Imam Syafi'i Imam Hambali silahkan ngan kuring danya iraha Imam Syafi'i pasea jeung Imam Maliki ayeuna urang ngaku Imam Syafi'i jeung ngaku Imam Hambali tapi teu beres wae hirup tajigan mah eta mah Imam Samudra mangga emutan tuh sapanjang manusia cicing keneh jeung panyakit hatena moal nyaman nempo batur maju bakal panas we hirupna teh nah hate rudet matak ilmu teh lain ngarobah batur lain ngarobah dulur lain popolotot pepedeng kereng kana kasalahan batur tapi jelema nu boga ilmu beuki dewasa beuki luhur ilmuna bisa peureum kana kagoreng patutan batur geura beunta kana kagoreng patutan diri sorangan weh aduh ngeunah ya ceramah euy tuh ilmu tuh teh lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu toong deui we urang Sunda cek urang Sunda naon tekadna ucapna lampahna tekad ucap lampah tekad ayanana hate ucap ayanana bibir lampah ayana dina wujud perbuatan talamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu lalajoan eusi hatena lalajoan perbuatanana tong lalajo ngomongna dari ngomong mapan bararisa kabeh oge nya ibu kudu sodakoh ibu kudu bageur cing saok si eta osok sodakoh heuh bab ngomong mah soal babari Pak matak tekad sing alus ucapan sing alus perbuatan oge sing alus innamal buistu li utami makarimal akhlak mutiara tina segala ibadah teh adalah akhlak tuh ngaran-ngaran jelema nu boga ilmu bari bareng jeung akhlakna boro-boro saluhureun Pak kasahandapeun ge bakal ngahargaan budak leutik we umur 3 tahun da bakal dihargaan palebah mana urang kudu ngahargaan budak leutik teu apal Quran budak leutik teu apal hadis budak leutik tara sholawatan budak leutik tara salat budak leutik tara ka masjid budak leutik tara pangajian tapi budak leutik pasea jeung budak tatangga tungguan 5 menit pakaleng-kaleng tah coba ieu nu jebrog ieu tah Quran dibaraca, hadis diaraji, sholawatan oke, ke masjid lekat, sholat ge getol, pasea jeung tatangga, punten boro-boro 5 menit, saminggu teu beres-beres, gurger jeung dulur, sataun teu anggeus-anggeus, tak komo kasalaki mah kuat jiga dek ngalag-lag atuh. Nah, ari budak teu apal Quran, teu apal hadis, tapi lamun pasea 5 menit pakaleng-kaleng, yuladu alal fitroh cek Allah teh, sabab budak mah suci jiwana, matak nu mahal lain ilmuna, nu mahal lain penampilanana, tah nu mahal mah kesucian eusi hate sabenerna. Wow. Sadeil atuh da. Ayo awak ngareneng, hepek awak ngareneng, ngan kudu bareng jeung ngareneng hate. Ulah awak ngareneng ari hate teu ngareneng, da bubar teu ngocobrot atuh ngomong nu gigireun. Aing mah deket jeung nu genut kuat wakiak bau kelek gitu. Naon eta awak ngareneng ngan hate nu teu ngareneng. Matak agama Islam datang teh supaya kumacarana urang ngarenengkeun eusi hate. Tuh. Kaharti meureun matak rumus sagala cahaya, deuk cahaya Allah, deuk cahaya agama, deuk cahaya Islam. Ulah aya panyakit hate, sabab panyakit hate teh hijab teh penghalang, moal katempo cahaya ilmuna, moal katempo cahaya Allahna, moal katempo cahaya agamana, sapanyak jelema ngukut keneh panyakit kagorengan eusi hate sabenerna. Darenge. Nah, darudat atuh meresan hate mah rudat Pak, kudu geus bisa leungit ego, matak cekolot baheula geura sok baca cenah bismillah teh. Sehingga bismillah teh kudu bisa ngapung, kudu bisa ngaleungit, kudu teu teurak dikadek, jeung bismillah teh kudu geus bisa nurus bumi. Pecahakan we ku ibu maca bismillah naik kana kenteng, tuluy maca bismillah, tuluy turun gubrak modar ibu.
na teu balik cenah ceramah teh bismillah bisa ngapung, nu ngapung lain awakna da sidik teu boga jangjang, tapi nu ngapung teh eusi hatena, rasa urang rasa batur, nyeri urang nyeri batur, bingung batur bingung urang, teu ngeunah batur teu ngeunah urang. Mata umat Islam mah kal jasadul wahid, kudu bisa silih belaan antara urang jeung urang, lain silih bukakeun aibna, lain silih bukakeun goreng patutna, tapi urang silih tutupan kana kasalahanana. Tah di dinya Islam katempo rahmatan lil alamin. Well. Apal karena kesalahan batur teh kuat asa hayang we ngaragarageun derajat batur teh nanaona. Da teu jadi duit acan murag derajat batur teh henteu nu aya ge ripuh we ate. Ripuh awak. Matak bismillah kudu bisa ngapung, lain ngapung awakna tapi tah ngapung rasana. Rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Nalika urang deg dahar kudu inget aya tetangga nu teu dahar. Nalika urang boga baju kudu inget aya tetangga teu kebedag baju. Nalika urang boga kongkorong kudu sadar jelema nu gigireun teu boga naon-naon. Matak tong ngomongkeun kongkorong ka jelema nu teu boga, tong ngomongkeun imah ka jelema nu teu eueuh, tong ngomongkeun harta ka jelema nu teu boga. Hargaan perasaanana ulah sok dipapanas bae. Lain ieu mah hareupeun nu sangsara teh kongkorong teh digebai-gebai bari lempang dongko kitu. Dulang tiga ti dieu nepi ka dieu atuh sasalaman teh jiga robot heunas gitu. Lamun balik pengajian pangheulana mati payunnya. Hargaan jelema nu sangsara teh hargaan. Urang dek barang dahar cing atuh reret heula bisi tetangga teu boga beas, hayang mere kasih itu. Urang boga budak urang mah hayang jajan duit ti urang, hayang baju duit ti urang, reret bisi aya yatim. Ka mana eta si yatim? Bisi eueuh nu biayaan ku awak urang. Pan amal ibadah Islam ngaranna Islam. Eueuh nu kitu. Egois we kabeh oge. Tuh. Matak bismillah teh kudu bisa ngapung. Lain ngapung awak tapi ngapung rasa. 2 ilmu bismillah kudu bisa ngaleungit. Cek ibu teh alhamdulillah caroge abdi mah ilmu bismillah ngaleungit. Palebah mana? Palebah anu nagih. Leungit haben. Ku ilmu bismillah bisa ngaleungit teh ibu. Apan di dinya ge tertera bismillahi kalian nyebat asma Allah. Ar-Rahman nu maha welas, Ar-Rahim nu maha leungitkeun sifat ngewa ganti ku sifat nyaah, leungitkeun ku sifat benci ganti ku sifat deudeuh, leungitkeun sifat geuleuh ganti ku deudeuh, leungitkeun sifat sua ganti ku cinta. Islam teh bismillah Pak sebenarnya. Ieu mun diomongkeun bismillah ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur bebengok maneh bismillah teh ukur biwirna hate mah eueuh geuning. Mata kuring nanya, "Ai pangeran ibu saha?" Allah. Pangeran ibu saha? Tak kuring nanya, osok ngawadul. Osok sombong. Osok pedit. Tuh gening bibir ngomong Allah teu wawuheun ka Allah nama. Lamun bener ibu, pangeran ibu adalah Allah, nu ngawadul adalah Abu Jahal, nu sombong adalah Fir'aun, nu pedit adalah si Korun. Ari bibir ngomongkeun Allah tapi naha kalakuan kumplit jiga si eta. Ternyata bibir ngomongkeun Allah, hate leutik mah teu wawuh ka Gusti Allah. Bener. Lamun jelema ngomongkeun Allah bari hatena wawuh ka Gusti Allah, innallah hirupna teh bakal bareng jeung Gusti Allah. Hirupna teh bareng we jeung Gusti Allah. Ta ieu pangajian nah jeung Allah, teu percaya. Isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad nu setempat, mungkin teu jamaah nepi ka ribuan kieu. Tak berarti ya pengajian lain jeung Allah. Jeung naon atuh penasaran hayang nempo jelema nu na TikTok we atuh. Nana gerahana ceramahna nah jeung Allah ulah bara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang mah tuh suudon geuning penyakit penyakit hate nepi ka ngawaleun kieu Gusti nu agung. Lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit. Penceramah teh bakal dibawa di sidang engke di akhirat. Nana gerhana kulan Gusti nyaan anjeun penceramah sumuhun Gusti karena saha anjeun ceramah karena salira Gusti ngarah naon eta ceramah nyebarkeun agama Gusti ngarah leeh hate manusia ngahambakeun diri ka Gusti ngarah daek ibadah ka Gusti ngarah daek salat ka Gusti ngarah daek zakat ka Gusti bener karena kami sumuhun cing cek Allah teh urang buka hate anjeun boroso teh amplop bungkul Pak.
Matak jadi pencara mata, aduh ya Allah berat kacida. Tuhnya dina hatena teh ranginang cau cenah ranginang cau. Nah ari ibu curigaan ka urang teh. Matak jawaban innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah di mana Pak? Dina akhlak. Hiji bisa ngapung rasa. Dua bisa ngaleungitkeun ka geuleuh ganti ku deudeuh. Leungit ka benci ganti ku nyaah. Leungit ka cua ganti ku cinta. Pan bismillahirrohmanirrohim kalau nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih. Manusia kudu geus bisa ngaganti sifat dirina tanclebkeun dina awakna sifat pangeran welas jeung asih sapapada manusana. Dua. Tilu. Bismillah teh cenah kudu teuterak di kadek ibu. Maksudna teuterak di kadek teh maksudna teuterak ku omong batur. Sabab pihak katilu mah hampura Pak. Ukur bisa nempok tina wujudna, ukur bisa nempok tina jirimna, can mampu ngarasakeun naon nu dirasakeun ku eusi hatena. Matak ibu teh ulah gacik nampi gancang narima berita anu teu nyata. Ti saha eta dekul salaki ibu digosipkeun, salaki maneh teh beger ulah waka percaya. Nah bisisi itu dek ngaruksak rumah tangga ibu geus ruksak mah jujur moal si eta nu melaan nu aya ge kaduhung baris ditungtung. Bener. Opat. Bismillah teh kudu bisa nurus bumi Pak. Ari nurus bumi teh teuleum. Teuleum ka mana? Teuleum kana perasaan pamajikan. Mun pamajikan buat baeud jemedad jemedud, ta bapa teh kudu geus bisa teuleum kana rasa pamajikan. Entong ditanya nu keur baeud mah da bakal ngamuk. Kunaon mamah baeud? Ku sia. Pan jadi pasea Pak. Matak lalaki nu bijaksana bisa teuleum ku ilmu bismillah, tanyana awak sorangan, aya naon na awak aing nepi ka pamajikan baeud. Gerak tempo pada ringan geus beas kena kosong, gerak toong duit gegeletekan ngan 10.000, gerak toong wedak geus dekok tengahna, gerak toong liptik geus dicokelan ku bilik. Atuh wajar pamajikan baeud teh jadi sadar lalaki, oh aing nu kurang mere rasiko, tah eta lalaki anu bagja dunia bagja akhirat teh. Asal didukungnya. Naon sabab? Sababongan lalaki adalah pamimpin, arijalu qawwamuna ala nisa, salaki adalah pamimpin di rumah tangga. Tak artinya ibu adalah orang yang dipimpin, salaki anu mimpin. Ngaran pamimpin kudu leuleus jejer liat. Da kaum bapak-bapak yang harapan kaum ibu-ibu mah moal meunang moal. Nah, ibu-ibu mah kaum paling aneh sadunia atuh. Bapak usaha menang 5 juta bikin ke pemajikan kabeh isuk-isuk cek bapak mah kanggo bensin 20 pan mere ngan coba bibir dengekeun tah gantian gitu. Kaum paling aneh. Di kasaran kalah kanyegag, di lembutan nyaogado. Matak lalaki sebagai pamimpin kudu leuleus jejer liat tali sabab deuk ngalalempeng pribadi anu bengkok. Bener. Kunaon bat kitu sabab awewe mah darajatna 3. Inung awewe kakara, abuka kakara, bapak kapara lalaki. Kumisna badag, janggotna panjang, awakna gede, hohoak sesentak, balik ka imah dihereng ku pamajikan. Ti mana? Jiga ucing gering atuh da. Matak rumah tangga teh butuh ilmu, Pak. Naon ilmu rumah tangga? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusan dina rumah tangga yufaqihu fidin. Lamun duanana surti ngarti dina agama. Tamat patokan rumah tangga hayang genah, hayang sakinah mawadah warahmah, eueuh deui kudu paham dina agama. Ngaran-ngaran jelema nu paham kana agama, lalaki cicing tugasna jadi lalaki, pamajikan cicing tugasna jadi pamajikan. Tah ayeuna puterkeun, pamajikan usaha salaki ngasuh geus. Aduh, heuh bener. Pamajikan usaha beng ka ditu beng ka dieu, tah salaki di imah neng neleng-nenggung. Balik pamajikan usaha, Pak ngomah wadah nyeuseuk. Aduh rag-rag darajat lalaki mun dikitu-kitu. Kunaon gitu teu paham konsep agama.
Sedangkan dina agama kewajiban lelaki adalah mere napakoh lahir, mere napakoh batin. Napakoh lahir kedunya imah pageuh baju teuh dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya mah gera masak tapasakeunana mah gera nyangu tah beasna mah gera balanya yeuh artosna mah gera dangdan tah alatna raos ibu kadenge pak. Aduh hayang seuri urang oge. Tugas lalaki teh pamimpin ngaran pamimpin mah ngusahakeun kumaha carana sejahtera anu dipimpin kan gitu. Imah paguh baju teu dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya. Hayang dahar tah beasna, hayang masak tah pasakeunana, hayang balanya yeuh artosna, hayang dangdan tah alatna, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Ieu teh ceramah teh demi Allah patojanya ada teu hayang ngomong kita sebenarnya asa mau meunangkeun maraneh teh. Ngandabongan memang lalaki tugasna kitu kudu mere napakoh lahir. Bener. Mere cocok. Kan balik ti dieu bakal rudet. Da jigana juga langsung protes ka saleh kadenge bieu ceuk nana gerhana kadenge ceuk salaki teh naon ari maneh usaha keur mah ibu-ibu bawel kata mah celemeng rudak geus balik pengajian mata kampura ulah waka balik urang tamatkeun da engke ge ibu ngagodebag sorangan hiji tah mere napakoh lahir. Matak nu ngaran lalaki kudu weweg kudu dawak kudu gegetol kudu daek dina usaha sabab kudu dibungahkeun saha eta pamajikan. Hiji tugas ibu sok bisi teu kuat mantog tugas salaki mere napakoh ka pamajikan, tugas ibu narimakeun kana pamere salaki, tong mikir gede jeung leutik, nu penting mah bisa we ngamanfaatkeun da kumaha kamampuanana. Pak, pangepungkeun bisa aya nu balik pangepungkeun. Narimakeun. Ulah ari gede sarungna 6:30 geus dicekelan, hayu sono. Nah, ai pelebah salaki merena ukur 50.000 ngajedog dina kursi molor jeung tumila gitu. Tong kitu. Dek leutik dek gede pamere salaki syukuri nikmati. Ulah pernah protes sabab lalaki teh barang bere gumantung tina kamampuanana masing. Tong di ieu angguran mah balik salaki ti panjebaan tempo heula lu atlet ke sangoprot cicing ngalawang panto rengkuh sirah teh ka salaki teh ngahormat da lalaki dihormat ku tatangga mah salingkuh ngaranna. Paperiheun atuh ku batur teh dihormat ku saku pemajikan dihargaan salaki datang rengkuh ibu teh bapak geuning sumping cekelan geuwat leungeunna darenge kalau ka api-api nya OHP ai kasiniran teh teuing cekelan leungeun salaki suntangan geus suntangan leos ka dapur nyokot cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi pamajikan ka salaki kajeun teh manis nu dibikeun tapi ibu rudet hate rupina hoyong diseplo sikap ibu kanu jadi salaki kudu kumaha geus nyuguhan cai teh anu teu make amis-amis acan cek ibu teh bapak beli teh acan netepan mangga ka zaman siapkeun odolna sabuna sikatna anukna ulah nepi ka salaki deuk mani kokota teh ngan sikat si oreng ku anak dipake nyikat huntu ucing dekul salaki mani beres mani sambut ku ibu dengan baik bari gumujeng ibu teh tak ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadahna dekul salaki salat beres salat kuliwet ibu ka hareup nyuuh dina lahunan salaki pek ngomong sing hade bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormateun abdi damaeun abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumah sapamajikan can bisnis juga make jadi salaki ti luhur sausap rambut ti anak ti badabal hapunten nya cek urang ge ngadon nyurakan kitu egona apa bae mah Pak bapak mah tadi kasiniran ge ngecepleng we kieu kuat coba yeuh
Tuh gitu bawa ka dapur ku ibu teh dek naon ka dapur bapak hampura tuang teh jeung deungeuna heukeun bae da urang mah rumah tangga jelema leutik ngan usah ukur aya bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki tempo huap salaki sagede peureup bu lep lep kunaon bapak jiga nu ngeunah barang dahar nu matak ngeunah barang dahar lain deungeun sangu tapi tah ngeunah hate digeunahkeun ku pamajikan maka tugas ibu geunahkeun hate salaki lain api-api arisan ai kakak jeung KTP dibikeun maknya aya arisan nyeun perjanjian aku bersumpah dan berjanji tina 5an 3 teu kabayar nu 2 kokot tetengan ka tetangga keur nutupan anu 3 maknya aya arisan jadi bang emok nah nana gerhana apa pernah ngeclok ka si eta ngeunahna salaki barang dahar gumantung hatena nu ngeunah tempo bapak hajat ibu hajat tinggal ku ibu daging bogaeun tuangeun loba duit naker nah ada seuri mah teu jigah ibu pan ibu mah teu marawah duit tapi seseurian kuat barakatah padahal teu boga duit pak kunaon ibu bunga eueuh beban penting ieu nu hajat loba duitna beban penting ieu ge loba nah loba bayareunana son bayareun background bayareun nana gerhana ge teh cik urang oge matak teu saban-saban jelema loba duitna tenang hatena teu saban-saban jelema teu boga duit teu tenang hatena nu hese teh nu bangga teh lain bab hartana tapi jongjon dina hirupna nu beunghar mapan keung ku bangsat ge coba nu sangsara beh make jeung kudu keung paokeun nu beunghar masih tuyul nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang pantau naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teu asup teangan di imah nu sangsara nyieun tolak bala teu naha pantona ge rujad matak tuyul teh blos matak nu mahal lain hartana tapi nu mahal teh katenangan eusi hatena tah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun hayang sakinah mawaddah warahmah jawab ku ibu hiji salaki wajib merena pakoh lahir kadua ibu wajib narimakeun katilu tugasna nu ngaran salaki adalah lain sabatas merena pakoh lahir tapi tugas salaki ge merena pakoh batin ayeuna pakoh batin teh lain hees ibu napakoh batin mah agama matak ulah nanyakeun bapak mama tos tuang teu acan pak tong hariwang ka kaum awewe mah tong nanyakeun dahar atawa acan naha jajan baso ge disanguan sia teh mah nu kudu ku bapak dipertanyakeun ka kaum ibu-ibu kieu pak mah atawa acan mah tos ngaos sholawat tawa acan mah tos tawasulan tawa acan mah tos yasinan malam jumaah tawa acan mah tos riadohan acan mah tos wiridan acan mah tos ngadoakeun acan tah eta lalaki nu hade tong nanyakeun dahar acan tong hariwang bab ieu mematak galede awak teu beuki teuing dahar teh justru nu kudu dipertanyakeun ku bapak mah tos salat atawa acan sabab kewajiban salaki teh merena pakoh batin ulah nepi ka engke di akhirat salaki deuk ka sawarga dijewang ku pamajikan Gusti stop nah mah jeung nyetop eta salaki abdi heueuh ari eta pamajikanana nah mah jeung stop ulah ka surga geura tanya ku anjeun Gusti eta teh salaki abdi ngajarkeun salat ka abdi teu ngajarkeun shalawat ka abdi teu ngajarkeun ibadah ka abdi teu abdi teu ridho abdi ka neraka sedengkeun manehna ka surga sedengkeun rumah tangga kudu babarengan dina agama dudut ku pamajikan dibawa ka neraka babarengan lantaran salaki teu ngadidik agama ka pamajikan weh ngantong polontong da anger dididik agama teh awewe ayeuna atuh kuat jigeun rek ngakan lagi cobaan ku bapak engge subuh mah kadenge ceramahna gerhana salat subuh da eta mah langsung atuh tetemra blas sia jadi fanatik gitu padahal tugas lalaki adalah hiji merena pakoh lahir dunya dua merena pakoh batin agama katilu ibu wajib narimakeun kaopat sobirin sing salabar nah make jeung kudu sabar bah make jeung kudu naha
Apaan rumah tangga mah lain ibarat bobogohan, keur bobogohan merseba indah, dagis rumah tangga mah kaindahan jadi leungit. Sok keur bobogohan mah ibu di apelan, aa naha teu ngarokok, seep cece, wios we cece abi heula, keur iraha eta, keur bobogohan. Coba ayeuna naha teu ngarokok, beak duit eureun blenok, sia teh meuli kadek hees mah komo udud wae tuh. Geus aya beda, Pak. Heeh. Indit-inditan, kauleman, mau motor beberek-bekan, mogok di jalan, cur hujan, dorong kuduaan, kumanya iindiaan, keur iraha, keur bobogohan. Coba aya geus kolot, dibonceng ku motor butut, dijejak motorna, ganti cek aing oge motor teh. Aya beda. Mah ada teh manis, enggak ada juga teh aja, keur bobogohan. Kumaha cek salakina, biarlah teh aja. Kenapa gitu? Kan manisnya ada di kamu. Coba ayeuna mah aya teh manis teu aya gula da juga ngeruang atuh ngahawak nya ka mana duit kamari kuat gula teu ka bedag dicarekan lain mah Pak. Init kauleman jetot di tajong keur bobogohan kumaha cek lalakina kamu sakit cek budak awewena iya cek lalakina ke puskesmas ya ih kamu perhatian sama aku coba geus kolot jetot di tajong ngadon di hoak neuleuh eta batu eta cokor atuh mimilu wae sia teh teuing. Geus aya beda Pak. Matak agama dibutuhkan didinya supaya cinta jeung nyaah pagaliwota disebut we sakinah mawadah warohmah. Nya eta cenah pamajikan emang mah bawel, bapak kudu bijaksana. Nya ngarepan pamajikan bawel, bapak nu kudu bijaksana. Sing sabar. Ngan wayahna tong boga TV jeung radio. Oke pamajikan bakal nanya, nah bapak TV dijual, cekap ku bibir maneh ge gandeng. Ngeunahnya lamun lalaki bijaksana gitu. Ngeunah Pak. Udah talung kena dibere pamajikan bawel daripada nu pego teu para rubuh atuh. Oh nya tah. Buat matak jelema nu sobirin nu salalabar ya dina rumah tangga, buah tina kasabaran latagdob teu pernah gede ambek. Sekali deui. Buah tina kasabaran teh latagdob teu gede. Tadi buah sabar teu gede ambek. Ibu nyuguhan salaki ari cokor pabaliut jeung karpet atuh puguh peupeus gelas nepi ka kopi teu kasuguhkeun ngadon ka mana we karep tah salaki nu bijaksana tong ngamuk tong lamun ngamuk picilakaeun neuleuh atuh hayang kopi teu kalakan bahe gelas peupeus tanya ku ibu akang nyaah ka gelas nyaah ka abdi lamun nyaah ka gelas molor 2 minggu jeung gelas paling bijil anak cangkir Pak. Tapi lalaki anu sabar bari ngahasilkeun buah teu gede amek peupeus gelas teu kudu ngamuk. Kieu ngomongna keun bae peupeus gelas bisa diganti bapak mah hariwang mah peupeus hate nu jadi pamajikan ka mana bapak neangan ganti tak eta lalaki nu hade mah. Pertanyaan aya eueuh make jeung eueuh tah. Aduh alah ampun euy. Pan buah tina kasabaran teh latagdob jelema sabar mah moal gede. Kajen dihina, kajen dicaci, kajen dimaki, moal pernah ngaluarkeun emosi Pak. Nanaonan kudu amek, nanaonan kudu perang antara urang jeung urang, nanaonan kudu ribuh antara urang jeung urang, nanaonan sok. Kali-kali hiji waktu mah urang nu kudu ngelehan. Toong cek urang Sunda, hana caraka data sawala pajajaya ngabaga batanga, hana aya caraka utusan data pasea sawala nyawalakeun perkara anu teu puguh, pajajaya duanana pada kuat, maga batanga nu akhirna duanana ngababatang. Itu kuat, ieu kuat, diadu nu kuat jeung nu kuat. Umat bakal keprok. Kali-kali mah urang atuh nu anggap teu kuat, ngelehan we keun bae itu nu kuat. Hartos nu meunang di bangkol nu eleh ngarengkol. Cek urang bahasa rumah tangga mah repok jodoh. Rep jempe, pok ngomong. Salaki ngomong, ibu nu jempe. Jadi repok teh silih dengekeun kana omongan masing-masing. Tak ieu ceramah teh kerepok gitu. Kuring nu capetang, ibu nu jempe. Tak ke urang balik, maneh nu ngomongkeun dewek. Aduh. Repok, Pak. Lolek kolot baheula. Heuh hayang repok jodoh mah cenah kuduna teh Jumaah jeung Rebo. Nah cing teh bah make jeung Jumaah jeung Rebo apaan Jumaah mah cai aya Rebo daun dipelakeun kana taneuh babari jadi. Ceuk kumaha pan ini mah halodo garing kabeh. Lamun jodoh dihitung ku wedal urang mah hariwang Salasa jeung Salasa.
Seuneu jeung seuneu kararawin papasea doal tengah duruk masjid atuh sia Jumaah. Kalau ada sarua hayang sori atuh ah. Jumaah jeung Jumaah sifatna cai jeung cai dihijikeun rumah tangga. Waduh, palebah teu boga beas, jebleh duanana atuh paehna padaringan atuh Pak. Dan nu dimaksud repok jodoh lain tidinya jalurna. Repok jodoh teh ampura rep jeung pok. Pamajikan ngomong salaki nu jempe, salaki nu ngomong pamajikan nu jempe. Jadi repok teh silih dengekeun karena omongan masing-masing. Otakna tong ngalawan wae. Karek lalaki sajengkal ngomong teh si ieu geus 2 meter atuh. Ya bah. Da lalaki mah rata-rata geus rumah tangga, lalaki mah ampura rada pewat awakna teh. Eta teh ngabatin tertekan. Mun kaum ibu-ibu geus rumah tangga teh ngagedean eta teh hampura teh merdeka teuing ngomong teh. Jadi ayah bapak TNI, ari TNI naon tugasna? Ngaman ke negara, bisi ayah musuh ti jero jeung ti luar. Matak TNI mah weweg daweg gede sora, sabab pendidikan lagi militer. TNI mah Pak. Terus polisi sarua ngaman ke negara, militer Pak. Weweg daweg gede sora, tempon upacara. TNI mah hohoa, "Komodo! Sang saka merah putih, orbot! Rock!" Pan kaciri wibawa negara, cobaan ngahormat bendera ku lebay. Cek lebet teh kahatur ke bendera merah putih. Yuk urang ngahormat Al-Fatihah wah. Bagian nu kitu mah bagian TNI. Datang deui polisi. Pan polisi mah tugasna ge ngalaporkeun ka saha? Ka camat atawa ka bupati. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-83 tahun siap dilaksanakan. Kaciri wibawa negara. Kabayang teu lamun ku ustad eta laporan eta. Dijawab ku bupati, laksanakan. Wawag dawag hebat eta upacara. Filosofi gambaran kekuatan bangsa urang. Teka bayang dalam mau jadi camat lebih atuh. Cek polisi, lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-83 tahun siap laksanakan. Nu jadi camat lebih lajengkeun. Ragrag Pak. Mana Pak Kades? Tah Pak Kades wayana kudu hohoak lamun kitu teh. Laksanakan, kaciri Pak. Ai urang jeung empot hate mah mangga we lajeng. Di mana posisi ustad, di mana posisi kiai engke ditungtung. Bagian ngadoa, pan ngeunah ari ustad nu ngadoa mah Al-Fatihah. Teu bayang TNI tita ngadoa Al-Fatihah. Wah. Aduh, matak lamun rumah tangga tolong jeung ustad. Ustad mah lentong umi tos nyangu teu acan abi bios urang puasa we. Matak ustad mah bargung apakna teh Pak. Da loba teuing ngelehan. Coba polisi geran nyangu siap. Komo bapak TNI mah geran nyangu siap 86 tuh. Ai ustad mah kitu we atos nyangu umi teu acan abi bios we urang puasa. Kaden beteung kukurubukan teh. Caricing medina tugasna masing-masing. Kakara nilai persatuan dan kesatuan bakal tembok. Keun urusan beda-beda mah teu naon da ibu ge rumah tangga teh disahkeun ku nagara teh ku beda. Coba lalaki jeung lalaki kararawin gresok. Ditarewak polisi atuh nah LGBT. LGBT teh lalaki bogoh ka lalaki, awewe bogoh ka awewe homoseksual. Asal lieur nya Pak zaman kibari. Manya ya lalaki sarangeo cek itu teh sarangeo normal lalaki bogoh ke awewe awewe bogoh ke lalaki itu normal Pak. Tapi lalaki jeung lalaki silih pika bogoh wah teu normal itu. Pan ngarah boga budak teh kudu beda, lalakina beda pamajikanna beda dihijikeun 7 tahun borosot budak kunaon ku beda. Lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak kucing, awewe jeung awewe dihijikeun paling bijil anak orai ibu. Matak Indonesia adalah negara yang menentang tentang perkawinan sejenis. Jeung lalaki mah beda wujudna, kumis jeung janggot. Awewe pan eueuh kumis, eueuh janggot. Matak lalaki mah tong buat baeud. Naha? Na teu era ku kumis. Kumis panjang, janggot panjang tuluy baeud. Hek ngeunteng ka ditu. Da jiga lele useupeun atuh.
Mun pamajikan buat baru kumis eueuh janggot eueuh baeut lucu jika jeruk dek bitu. Matak di dia diangkat ku Allah. Lalaki adalah pamimpin, ngaran pamimpin kudu leuleus jejer dia tali bijaksana karena perkara anu dipingpin. Bener. Sabar, jelema sabar ngahasilkeun teu gede amal. Lulungu ibu teh cek salaki mah pangdamelkeun cai kopi subuh-subuh yeuh. Belenyeng ibu ka dapur, ari gula warna bodas, uyah ge warna bodas. Kerebek kana uyah, kocekeun jeung ci kopi, bikeun ka salaki, "Pak, mangga ieu pesenan salira, suruput karasa pangset." Entong ngamek salaki nu alus mah. Pangset, kumaha cek salaki? Beakeun sing geunaheun, beakeun. Tangke pamajikan deuk ka dapur geron deui, "Mah, come here." Aya naon bapak nyelukan abdi tuluy-tuluyan, lila urang teu nginum babarengan. Ieu cai ku bapak cai kopi teh ngahaja disesakeun keur mamah ngan setengah we keur bapak. Nyaah, bapak teh ka mamah, "Mana atuh bapak?" "Tak ieu urut bibir bapak, suruput ku pamajikan diinum karasa pangset." Dajuk nyuuh, "Bapak hapunten geuning pangset." Tinggal jawab ku bapak, "Sumuhun." Geus Pak. Teu kudu pasea dah. Beres atuh. Isukna nah awewe bakal nyieun teh pangset deui, cai kopi pangset moal bakal dijadikeun pelajaran dina hirup. Matak rumah tangga sobirin kudu sabar, jelema nu sabar ngahasilkeun latagdob teu gede ambe. Kahartos. Hayang nguji ya bapak-bapak nu dipayun. Pak, Bu, saksiannya ya. Pak, bapak rek ka kebon, rek macul, rek nyawah deuk naon we. Bapak teh rek ka kebon. Init ka kebon teh kuduna jam 6 teh kudu geus di kebon. Ai satengah genep nyampak pamajikan ngadon sare, leos ka dapur sangu eueuh, cai eueuh, amak teu Pak. Waduh, gara amak euy. Arek ka kebon, pamajikan sare, sangu eueuh, cai eueuh, amak teu Pak. Oke, kuring nanya. Nah aku amak bapak pamajikan bakal hudang. Nah aku amak bapak sangu jug asa. Nah aku amak bapak cai jug nyampak. Tah nanaonan geus kolot keur amak. Justru ku amak bapak rasiko beuki melebar. Jelema nu keur amak hampura ngomong lagi harung gampung molor wae eta bebengok pamajikan disebut bebengok kana hate nyeri sabulan ngabedan bapak tuh teu bisa hees bareng kan beuki kasiksa bapak teh. Tapi keur jelema anu sabar bari hasilna latagdob teu gede amak pamajikan keur sare sangu eueuh cai eueuh mikir boa-boa pamajikan teu keur capek keur lungse keur ripuh keur tunduh cabak tarangna aduh mamah hareeng sun keningna kahayangna dikitu-kitu mah da geus disun kening bebeja bapak teh punten gitu mah bapak bade ka kebon leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh tong gagantawangan ngewa lalaki leos we ka warung sabab warung tetangga geus muka meuli nogasin 10 urang 10 hakan di dinya keneh geus seubeuh beteung kakara init ka sawah dekul macul balik macul pamajikan bakal nyuuh bapak hapunten abdi nah mamah minta hampura temang nyangukeun temang masakeun teh abdi teh hareeng rada jangar sirah tadi teh hapunten bapana jawab ku bapak nu kudu minta hampura nah bapak salah naon eueuh judul ti baheulana jelema geus rumah tangga kudu jajan di luar kudu dahar di luar ngan ku sabab mamah teu masak hampura bapak jajan di warung tetangga duanana salah silih aku rumah tangga jadi baleun. Nyao rumah tangga jadi pemajikan salah naon salahna temang masakeun temang nyaungkeun pemajikan salah bet jajan di luar bari geus boga pamajikan duanana silih aku bapa nu salah geus rumah tangga nah jajan di luar emak nu salah temang nyaungkeun temang masakeun lantaran hareeng duanana salah silih aku jadi bener matak jelema nu bener adalah jelema nu loba ngaku kana kasalahan sorangan bener hirup mah sobirin sabar ngahasilkeun latagdob teu gede ambeh sok talar hiji-hiji tugas salaki teh mere napakoh lahir teh dunya dua mere napakoh batin teh agama katilu tugas ibu narimakeun kaopat tugas duaan sobirin sing salalabar jelema nu sabar buahna latagdob teu gede ambek ngesan doi nah kawas karena es krim ti jeung deui naik teh
naik teh jam 8 kurang saparapat, ayeuna jam 8 sajam piraku teu seubeung. Waduh teu subuh. Hayang nepi ka jam sabaraha? Hayang nepi ka jam 3 subuh. Itu hayang nepi ka sabaraha? Hayang 12 tah. Bu aya 2an di nu hayang nepi jam 3, aya nu hayang nepi jam 12. Itu ceuk kumaha didinya gitu. Tah eta mah bijaksana, alus. Alus bijaksana. Tah ieu mah hayang nepi jam 3, eta ceuk hayang nepi jam 12, cing nu handap hayang nepi jam sabaraha? Jam 1, heeh. Tah, abdi boga guru abdi orang Ciamis, baheula ceuk Abah, maneh ulah coba-coba ngahalangan niat alus batur. Pan alus teh niat nepi ke jam 3 alus, niat nepi jam 12 alus, niat nepi ke jam 1 alus. Tah ulah sok ngahalangan niat batur nu tiluan sok caricing nepi ke jam 3. Tak urang baralik ibu. Tak iya nu make kacamata ahin jam 3, tak gabung jeung itu nu hayang nepi jam 12. Tak eta nu hayang jam 1 naik ka dia tak urang mapa urang bubar we. Abdi matara nyarek niat batur. Ngan kahirupan manusia mah ampura ieu mah papatah keur sararea. Jelema nu alus adalah jelema nu silih ajenan. Mun urang hayang diajen ku batur, cobaane urang ngajenan batur. Mun urang hayang dihargaan batur, cobaan urang ngahargaan batur. Mun urang hayang dihormat batur, cobaan urang nu kudu ngahormat batur. Atuh kadang urang geus ngajenan batur tapi batur teu ngajen urang. Keun bae. Keun kumaha maranehanana. Itulah manusia nu alus, Pak. Udah eta atuh loba pisan perbedaan bae. Komo urang mapan beda pisan jeung batur, teu di kopeah, teu di udang, teu di sorban. Nya bae dah hate nama Islam keneh atuh. Atuh bapak di udang di sorban tuluikeun di udang jeung di sorbana entong kaganggu ku pakaian kuring. Sabab manusia mah eusi hatena nu kudu ngawujud teh Islam keneh Islam. Gresok toong tahlil da nu sarupa eueuh. Mun ibu aya nu maot anu tahlil, nu di juru bari tungkul. La ilaha illallah. Las weh sare. Hudang-hudang dahar. Isukna teh bah urang tahlil deui, siap. Nah cing teh semangat, teu lila nya heuh da hees eta. Aya oge nu tahlil teh bari ngagideug sepuh, la ilaha illallah, la ilaha cing teh naha digudag gideug teu tungkul, tempo ku maneh nu tunggul ngadon sare. Jadi emang digudag gideug ngarah teu sare. Nah nu paling paur nu muih Pak, illallah. Nah da bubar tahlil teh golok-gok di buruan teh. Leos ya ke rumah sakit da isukna teh nu tahlil jadi 2 kelompok, nu belah ditu jeung belah dieu. Rek nu tungkul, rek nu ngagideug, rek nu muter, tetep aya nilai kebersamaan. Nu dibaca tahlil keneh tahlil. Geus teu kudu lalajo bedana mending gawe tina tahlil eta naon nu kudu dipigawena. Ulah nu dibaca tahlil ai pagawean ngewa ka batur, geuleuh ka batur, ujit ka batur, cuak ka batur. Tahlil nu mana nu ngajarkeun eta? Dah ting dong ke. Maca sholawat aya nu sarupa Allah. Aya sholawat jiga dangdut. Sholatul hoho, salamul hoho, ala tohaha, rasulil haha. Aya nu maca sholawat deket-deket jeung Bandung. Bandungna Bandung Induk, lain Bandung Barat. Maca sholawat jadi aslilin. Allahumma sholli wa sallim ala. Bae we. Tah aya deui nu deket jeung Banten. Maca sholawatna hoak. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Ajib. Bae we. Dalamun disimpulkeun mah hanya sebatas beda bahasa, hanya sebatas beda metode, geuning sarua nu dibaca mah sholawat keneh sholawat. Matak umat Islam tong sok atil tanuk hayang diadu dina perbedaan, kade eusi hatena Islam jeung Islam diararadu, bangsa batur nu koprok tuh deuleu Islam keur parasea. Weh. Aral aing atuh da. Koprok bari maranehanana nu kitu teh. Si eta gegayem haben teh. Lapar meureun we. Heeh, nu hayang nepi ke jam 3. Tuh, jadi alam perbedaan tong digegede. Dina salat pan aya nu beda. Nu hiji subhana rabbiyal azim. Nya. Nu hiji deui subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Keun we. Hiji masjid di eusian ku 2 golongan halus we.
Subhana rabbiyal azim cek nu tukang subhana rabbiyal azim wa bihamdi alus. Nu gujireun nu goreng mah subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Tah si eta nu ngaco mah. Nya sepuh anu ngaco masih itu nu katilu mah yang subhana rabbiyal abdi mah tanpa wa bihamdihi. Kunaon si eta. Teu kuatnya. Tuh, madak alam perbedaan mah geus we silih aja. Cenah. Urang nyokot filosofi urang Sunda. Hirup manusia teh kudu ibarat sampe. Ibu mau nyokot sampe, cek ibu teh emak marek nyieun gegetuk pek. Cek tetangga sabelah urang mah deuk nyieun kiripik pek. Cek nu sabelah deui urang mah deuk nyieun comro pek. Urang mah deuk nyieun misro pek. Urang mah deuk nyieun peuyeum pek. Tah comro jeung peuyeum tong gelut bisa jadi pasea. Anggur nu beuki comro legleg, nu beuki peuyeum aki-aki hakan, nu beuki gegetuk nini eueuhun tuan lebok. Tah anger balikeun sampe keneh sampe nilai kebersamaan Islam kudu dibangun, Pak. Gitu atuh lain naon eta mah comro, naon eta mah misro dibalikeun sampe ka head di teh atuh. NU Islam. Persis Islam, Muhammadiyah Islam. Naon alat kudu burger? Naon alat kudu burger sok? Sok kepikiran ku bapak urang mah ngomong sajalan terahna teh. Deuk izin peduli aing mah ka dieu deui. Balik deui kana tangkal awi geura sok. Cek bapak teh urang mah deuk nyieun boboko, jieun Pak. Ah, mah deuk nyieun ayakan, sabodo Bu. Ah, mah deuk aseupan, mangga. Ah, akang mah deuk pipiti, silahkan. Tapi balikeun deui deuk pipiti, deuk boboko, deuk ayakan, deuk aseupan, awi keneh, awi. Nah, make jeung kudu burger. Mun jelema nu ateul tanduk, tinggal tanyakeun aya hate naon. Lamun jelema ateul tanduk hayang pasea wae, tinggal tanya aya hate naon eta. Tah, ting dong. Tatangga make kongkorong gek diuk burileng hate panas. Heueuhnya al ikhtilafu bainal ummati rahmatan. Perbedaan di antara umat kami teh kudu jadi rahmat. Ulah pernah jadi nah tuh Pak Kades dakwah kunaon dakwahna Pak Kades ya bikin perdes peraturan desa keur mensejahterakan rakyat aya dina perdes, keur ngakurkeun rakyat ge aya dina perdes, maka Pak Kades adalah berdakwah dengan cara pemerintah. Bapak MUI dakwah dengan cara agama. Bapak polisi dakwah dengan cara mengamankan negara. Bapak TNI dakwah dengan ngajaga keutuhan negara. Tuh matak cek kuring ge geura cicing dina tugasna masing-masing. Cek urang Sunda tong pahiri-hiri tampian, pagirang-girang pancuran tong pacorok kokot. Ya cobaan ya Pak TNI geura sok jadi ustad da moal aya nu ngulem moal atuh kuring jadi TNI aduh dititah perang ka Israel aing mah moal teu balik hoream teuing. Nya ge jangkung ya kuring teh ditah perang jeung urang Israel bah ngabedil we teu bisa. Itu Israel boro-boro ngabedil Israel ngabedil piit ge kalah unggul-unggulkan urang mah. Matak bagian perang mah ampura Bapak TNI Bapak polisi kuring mah teu bisa. Matak moal perang jeung Israel sieun. Ai ceuk bapak teh urang nu edeuk. Lempang Pak nya nepi ka daya kolot ge paeh atuh Pak. Tah keur urang masalah ku rakyat merangan naon atuh? Merangan hawa nafsu sorangan. Ibu bisa daek barang bere ka masjid. Teu kudu gede 100.000 dibikeun ka masjid. Eta teh ibu teh beres perang naon ngalawan pedih. Iya bapak-bapak daraek pengajian, ibu-ibu daraek pengajian hadir ka dieu. Ieu teh jelema-jelema lulus perang, merangan naon ngedul. Nana gerhana ceramah maruk lain perang, demi Allah keur perang. Sabab Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan anu menta, ya Rasul naon eta? Doma, kumaha ceuk umat keur kuring keur modal. Kop hayang. Nana gerhana menang amplop jeung dus, pegat ku bapak belah ditu, tah lamun megat belah ditu urang deuk jalan ka dieu. Ayah jalan ka ditu. Nuhun.
kades abdi teh perang. Perang naon? Nyokot karidoan Allah jeung pabaliut jeung pangabutuh. Lolo cek nu hajat. Atuh ikhlas mana antara ka Allah jeung ku duit? Atuh ulah nanya eta. Ngan ku kuring dijawab, urang mah leuwih hade menang ridho Allah daripada menang duit Allah benu, leuwih hade menang ridho Allah teu menang duit. Plong anu hajat teh atuh kieu ayeuna mah wayahna moal di amplop. Jawaban kuring, mangga. Pek ikhlas abdi mah ridho ibu. Bisi ibu tuh percaya maka demi Allah sekalian, demi Allah ridho. Ridho pahala gede teh lamun kuring teu menang amplop teh. Ngan arison dibayar teu. Ari background dibayar, ari dahareun dibayar. Tanah urang henteu. Lain minta bayaran urang mah ngan di Indonesia teh boga Pancasila falsafah nu dijaga ku TNI, dijaga ku polisi, dijaga ku rakyat, ulah pacampur baur eta Pancasila teh. Maka taong Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, son dibayar urang henteu. Di mana letak adilna atau mata abdi mah lain dek minta bayaran, minta keadilan. Salamet euy demi Allah. Tadi nama nu hajat geus meunang. Bener cenah ieu ceramah hade cenah teu dibayar gedayekeun. Kumaha? Tong kitu-kitu teuing ah. Aduh, rame nya. Udah anger pengajian teh kitu we. Balik tadi ditanya, di mana tadi pengajian? Sanu ceramah anagarana kumaha? Oh, rame geus we kitu. Ulah sebatas rame na teuing atuh meni. Hiji merena pako lahir dunya, dua merena pako batin agama, tilu pemajikan narim makeun, kaopat kudu salabar, jelema sabar ngahasilkeun teu gede ambek sakinah mawadah warohmah bakal terjadi lamun caricing di dinya. Mana dalil keteranganana? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusana rumah tangga yufaqihu fidin, lamun duanana surti ngarti pahamna agama. Jelema apal cang tangtu paham, jelema paham geus tangtu apa. Capek soalnya ieu teh Bu aya nu nita tong sok perhatian teuing lah ka salakina mah cadu cadu pedah ka ustad perhatianmu bukan untuk aku, perhatianmu untuk suamimu. Pedah ka ustad coba ka salakina mah cai kokod aduh, emang kejung, cuma urang ada minum heung teu kajeun, teuing, mah, salaki ibu ge pernah capek osok gitu, tuh geuning eta ngaku osok sakapeung, lolobana mah tara teh. Aduh, kasirieun ya. Kalima panggung di jam 8 Ciruum. Lohor Katapang, asar didinya tah di Kang DN, Kang Dadang Nasir, mantan Bupati Kabupaten Bandung, anu aya nama Dewan Pusat, pamit lebat nya Dewan Pusat, ngobrol heula 2 jam, tidinya belenyang ka dieu, jadi opat panggung. Atuh cek ibu teh, aduh opat panggung meureunnya. Cek urang ge da kadinya lompatna atuh. Opat panggung meureun jep, mau cekil, aduh Pak lamun dijawab asli nama bororah mau cekil ibu. Panggung kahiji di Ciruum kuring tetuang sabab rusuh ngahargaan panggung kadua Katapang. Dua oge panggung kadua kuring tetuang sabab rusuh ngahargaan panggung katilu di Kang DN. Di Kang DN ge kuring jug tanyakeun tetuang sabab rusuh ngahargaan panggung ka dieu. Di dieu ge lol peletok titah ceramah lain titah dahar heula mah atuh. Ngan untung ari ustad ayeuna mah lamun tara dahar teh nu hajat teh sok peka. Lamun ustad teu dahar dibahankeun pada. Nuhun Pak Hajat sateu acana hatur nuhun. Anak-anak tara masang buntut sabab guring rumah sa boga keneh bapak anu kudu disugumakeun ku anak matak tadi kan nanyakeun ai maneh cenah sabaraha panggung ayeuna 4 cing teh Pak aduh cenah mobil teh moal teu heureun cing teh nah ada nu milu mangan duaan mah jeung heureun heureun ku babawaan teh itu teh dus teh karek 3 tanu ka 4 ti dieu juga bisi heureun mah bebas-bebas we lah cing
Ada apa cing teh hayang cau. Wah, ka mana cenah ayeuna ceramahna? Majalah aya nu terakhir di nu hajatnya. Cenah cau majalah yang mau teu galede. Tapunten nu leutik mereka tetet bari teu asak patong dibebes-bebes. Cing teh arek wajib komo we isuk di daharna ge jam 8 beurang, suruput-suruput jeung cai enteh mangkani geus diomongkeun kudu aya wajib. Lamun eueuh aduh aing mah diomongeun. Diomongeun. Wayahna we lah pokona neangan wajib nu aya lah. Urang dicarekan bahaya. Atuh bubuk nama lalaglag we kumaneh kadinya. Ibu bapak hampura lain teh hayang heubeul ngan dumasar tina kacape kalungse karipuh katunuh nya bisi hayang keneh mah ceramah keun dedege loba ustad sok cenah naik ka dieu dengekeun ku ibu ulah ka urang ngadengekeun ka ustad deukeut henteu padahal ilmu nu matih teh orang nu matuh sakali deui ilmu nu matih teh nu matuh. Saha nu matih? Nu matuh. Saha nu matuh? Ustad nu deukeut lah. Urang mah moal matih-matih da teu matuh cicing di dieu. Jeung deuk naon cicing di dieu pamajikan lain urang dieu. Jeung teu hararayang neangan urang dieu deh. Nah, di hareup kolot wungkul atuh. Matak engke deui mah parawan dipayun. Nini tuh di ditu tuh. Naon? Nini hayangeun. Heuh urang nu teu sudi. Kudu kawin jeung nini pelebas sare haban teh mencetan jeung ngabalseman isuk-isuk asup angin leos ka rumah atuh moal ream oyongna nu kumaha nu teu beuki duit deuk neangan nu eta ream gaji urang be aku si eta. Murang kali anu nuju murang kali anu diistrenan sing sakinah mawadah warohmah keluarga bapak hajat ibu hajat kikian ratusan juta nu bakal keluar moga-moga lamun teh mah Allah menghendaki sing enggal digentosan kuno langkung ngan lamun teh mah Allah henteu ngagentosan sing janten nilai sedekah di akhirat. Ibu-ibu sing sarehat panjang yuswa parak milik deket rezeki anggang balai hiji pesan sim kuring hargaan ustad nu deket ulah coba-coba ngahargaan ustad nu jauh mah datang ka dieu hiji diulem dua dibayar. Coba ibu gering didoakeun ku ustad nu deket, ibu maot dikubur ku nu deket, ibu ngantunkeun ditahlilan ku nu deket. Matak hampura panghargaankeun ustad nu deket, ulah coba-coba aya masyarakat nyebut ustad nu deket ustad kukut. Lamun di dieu aya Pak Ustad disebut ustad kukut, ustad hampura kali-kali dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Hargaan mah ustad nu deket ulah ngahargaan ustad nu jauh kuring mah datang ka dieu datang sekali isuk ge balik paling disusul deui ku si abah engke teh niti aonoy sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para lun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang si gotaka aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpami teh nyambut langsung